Kabayan yuk dina golodog nyarandeuk kana tiang bari nundutan tuluy ngagoledag diharunung ku sarung. Aya imah sisi lembur mentil pisan ku simbreng hate beri balik kali butut pisan teu agreng nu bogana mangkabayan geus kasohor bet aheng mangkabayan hulang jeung teu taya gawe kaleukeut unggal poe lontang lantung jeung nundutan ngagoler nagolodog sareti banjang jeung tihang neneng. Ujang jeung Otong kaluar jeung perebut sarung kabayan nu risik ngagareuwahkeun. Kurang ajar maraneh beut ngagandengan kami keur mujasmedi sare barita pak nyar ilham. Na impian nurus tunjung barenyit rasakeun siah kami hayang nampiling. Nada punten mamang kabayan kuring teu tatiti. Mugi mangkabayan ngahampunkeun nu keur galih denggu ku kuring katampi paon lepak nuarek deui. Heg ku kami maraneh dibere ampun ulah rek mindoan tarajak baribin matan ulin mending ngapakeun mun di imah. Artos pisan simkuring teh mulan hoyong nama sakola nyiar ilmu ukur mimpi kuring miskin waragana awis pisan. Eueuh kutan maraneh teh meni kitu mun hayang sakola isukan ka dieu deui ulah poho bari mawa kadaharan. Terus mangkabayan suwer mangkabayan hore. Ujang jeung Otong datang ka buruan imah kabayan bari mamawa bubuahan jeung dahareun lainna. Tuluy kabayan mukakeun panto jeung diuk bari nundutan keneh. Mangkabayan sampurasun keuring Ujang dongkap deui. Kuring ge Otong nepangan nuhunan janji kamari. Heula kami lulungu keneh daguan sakedeung deui eta naon nu dibawa. Kuring mah mawa pir jeung apel. Si kuring mah bubuahan jeruk 2. Kabayan curing hak bari ngarongkok jeruk tuluy didahar. Ayeuna urang diajar ngitung kami guruna sakola mah kudu duit nu penting mah bisa ngitung bisa maca. Jeruk 2 tambah hiji apel tambah hiji pir jadi sabaraha? Jadi 4. Lamun dicopot jerukna hiji jadi sabaraha paek hitung sesana. Tinggal 2 nu kuring hiji nu si Ujang hiji. Mangga ieu sesana aturan mamang. Ayeuna mah juga baralik isuk we urang hanca arapalkeun kade poho ngitungkeun ngarah pikiran milang tata aturan lain keur ngakalan batur lain keur nipu batur. Piwalang mamang ditamping ngahaturkeun nuhun pisan di simkuring bunga hate keneh ngiluan bisa ngelang nilang ka aksara-aksara. Entong dipake adigung amalkeun ka balarea omat.